Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasul awalu pasal kahiji fi bayani hukuki zaujati wajibati ala zauji. Tetap mertelakeun keadilan istri anu wajib nu madarat ka salaki. Pirang-pirang hak istri wajib ka salaki. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna jeung kudu ngarejengan anjeun RKB bil ma'rufi kalawan kebagusan, kalawan keadilan. Ay bil adli tegese adil fil mabiti na nginep dina meuting wa napakoti jeung napako wabil ismali jeung dina kabagusan, kagerisan, kehebatan fil qauli dina ucapan. Qala asqanika Allah fi suratil Baqarah surat Baqarah. Walahuna eta tetep kanisa kabeh ala azwaji ka pirang-pirang bojo misul ladzi lahum alaihina misil anu lahum tetep ka azwaj alaihina tetep eta azwaj kabeh minal hukuki tina pirang-pirang hak bil wujubi dina pirang-pirang kewajiban wa istihqaqil mutolabati jeung pirang-pirang hak diperdi alaiha ka azwaj kabeh takanisa tapi jinsi lain jenisnya bil ma'rufi kelan kebagusan ay bima terseram perkara yastahsanu nu dihitung-hitung alus sar'an mugu syarat minus sinasaroti tina bagusna rejengan watar kidururi jeung tinggal madarat wa minhum tina sapalihna azwaj kabeh wa minhuna tegasna azwaj kabeh. Ieu pasal anu kahiji tetep rek mertelakeun pirang-pirang hak bojo, hak pamajikan jeung pasangan laki. Cek basa Banten bebikam. Al wajibatil wajib ala zauji ka salaki. Ai hak teh anu kudu cumponan kudu kawajibanana. Hak istri wajib cumponan ku salaki. Katangtuan awewe gitu. Kalau ngani kalau tara surat Nisa wasiruhuna kudu rejengan
aranjeun kabeh awewe dina kalusan kalawan kabagusan tah kalusan dieu teh anu adil aya ngaran adil teh wadusain bimalihi tempat hiji perkara tempat teh itu adil guna cewek piring di dapur udah bantal di kamar lapai dan saya di kamar tidur atau tekau pusing ada kalau saya hidung motor remong udah bantal di dapur atau kahuan lepas terusin itu adil karena adil tadi pernah perkara di tempat tak mun istri kakuluan nana kumaha lalaki kumaha kakuluan anak sakumaha cek aturan sal diatur Allah tak kudu adil adil teh nanginepan dina betingan adil dina napakah jeung deui kudu alus dina ucapan alus ucapan teh berarti kudu abdi sumuh linggih we tidak sapali alus ucapan teh sanajan bahasa basajan bahasa biasa bahasa urang bahasa panyalahan tapi tong disebutkeun ada banyak sekolah ada banyak teh aning sumuhun tapi morongos kawas kieu sugor hali babu ku abdi ninggi ba aning di babu ku abdi pane bahasa ngamuku beureun sabok seku aing kan gitu bahasa ngamuku aya bahasa bekajenteng panggeusna ku kuring wae saya ku kuring tapi teu nyudut kana piambekeun jeung piamaraheun eta naon kuring erek atau kumaha wae bahasa basajan gitu bahasa dalam bahasa anu sopan tapi nyudut kana pi ka keheuleuh nyudut keheul nyudut kana pi ka kitu lah teu bener tadi maksud alus ucapan teh eta ulah nyudut kana gek kana nafsu amarah atawa taktik keheuleuh wala ngadeka misalnya bakor wala huna tetep awewe ala azwaji tegese ka pirang-pirang bojo atau pakai pirang-pirang bojo sana yang bisa gitu lomba bojo bisa mengaman disirek nanti opat atau juga ngajar jadi waduh jika nyauting paling bulanan jika acan opatnya weh kemana mana tapi kau opat karena cek dawan Allah apanya pangkihu ma tobalakum minanisa'i matna wa sulasa wa ruba baik kareunan kabeh kana perkara cinta awewe perkara cinta ku anjeun masna dua wasulasa orba nah tujuh dua wahid hiji da ieu sepugu hiji mah dicatatkeun hiji heula ujung masa wasulasa kan hiji mah teu jelas tapi lah amar wajib amar sunat azwaj misul adil umalahina misil atau kawe teh tidak berhak tidak wajib jeung anu ngahak merdi hak mentah kawe secara hakikat lain dina jenisna bil ma'rufi kana karusan gitu kadean kasolehan ya tegesna tina perkara nu dihitung-hitung alus ceuk sara
min husnil asaroti tina bagus relejengan jeung ninggalkeun kamadaratan minum ti ajrus kabeh. Qala nganika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu jeung Abbas kedua. Mana dalika ari manana eta asiruhuna teh ini uhibu an atazayyana li imraati kama taibu antazayyana li hadil ayat. Cek Ibnu Abbas, ini sana kami ahabu dekat cinta kami an atazayyana kana gaya papais kana mapaisan kuring imroati kalawe kuring limarati kalawe kuring kama ibu seperti cintana awewe antajayana kana paisan awewe ka kuring gitu. Ini cek Imam Abbas mana aina asiruhuna teh mana relejengan teh jadi kuring teh kudu resep kana mapaisan awewe saperti resepna mapaisan awewe kuring gitu. Jadi intina mah kieu. Babarangan dia teh urang resep ka awewe teh kudu seperti awewe resep urang. Urang mapaisan ka awewe resep urang mah meulikeun baju anu alus, anu pantes keur manehna nu layak jeung manehna nu serasi. Beli baju nu serasi jeung variasi barangan jeung literasi. Terus ayeuna dipapaesi nah kongkorongna geulangan puanteuna supaya pantes jeung gaya pantes jeung urang hebat pamajikan urang. Nah di mana-mana awe bergaya teh pantes. Daun sido partisipat pendiripan gede geringit lengkap perak pat kolanya pak kuricak aduh ngaleor doe geboy seperti gitu lalaki teh kawe tahe bakal gitu. Jadi teka pasar ya tadi ingat salah kau benar seperti kau makan coba sakit bakal laki batu jauh makan senanu komikot salah kau batu benar semuanya. Itu dah sepna membantu makan salah cutbrai teh sakit report ke salah cutbrai atau salah lepis bulu jin. Tidak boleh terusak komikot. Oman. Terus bakal gitu dah, gitu. Dah kalau musim goreng apanya? Kan gitu, masih winaga. Nah, dari situ ya baju, kapan senang aja. Kalau sus ayah baju batak lain kun suka memulihkan kawal, kalau mau memulihkan baju sebarang kali baju sepon, kemana memulihkan? Utara teh, sekarang payah orangnya, mana memulihkan? Orang masuk memulihkan darah deh. Tapi sok kapan eta wae nyumponan kana kabutuh kira-kira pibutuheun pi cukup rehanana. Tah kitu intina. Saja terang memulikeun urang pasanganna pabere jeung meuli papaesna. Tah jeung meuli make upna tah jeung meuli emasna tah jeung meuli ayam eueuh susah. Tapi detik kitu ge emang saling maklum apaleun sareng urang. Soal kebutuhan jeung cukup dengan hanten apa waliri jari alaina darajah jeung eta teh pirang-pirang laki alaina nu berat ka awewe darajatun aya darajat aya padilatun sakawuran fil haqina haq menuju bi to'ihina dinahat tina pirang-pirang wajib turut AKB lahum ka jauz masalah kita
lima kana perkara pawanus merek ieu azwaj segala perkara ilahina jauh segala perkara ilahina ka azwaj segala minal mahri tina mas kawin wala napakihim wali anpakihim jeung pirang-pirang apakah nai azwaj kabeh di masolihina dina kapantesan ieu jeung kapantesanana ieu imro'ah tak jauh kabeh jaujat azwaj dia karena pembeli itu jaujat azwaj berang bojo jauh masyarakat jaujat pemajikan jadi seperti pembeli itu tetap berang laki lumayan kawewe dari darajat padilah dina hak dina kewajiban turutna kaya kabeh lahu menyentang ka jauh tina perkara nu mere di jauh tina perkara dina azwaj kabeh tina mas kawin jeung napakah ruyan carioskeun aya nabi ti kaya nabi sallallahu alaihi wasallam anahu sakaya nabi kolangan nikah Tujuatil wada dina haji wada, ayah haji wada teh haji terakhir haji amitan, hanya Rasul apa sebenarnya haji wada. Ayah akhir haji tegasnya akhir haji nakanya Nabi Sallam bahwa ada akhir haji eta hujan Jumati haji Jumat. Pada alhamdulillah sanges muji kanya Nabi Allah Taala. Unsa tersebut kaya Nabi alaihi Allah. Wa jeung dituturan kaya Nabi al hadirin kabeh ala eri tarbihu tersering dengan kabeh ya kaum kami. Lima kana perkara liko anu ditibakeun di perkara ilaikum kaya kabeh wastaosu jeung wasiat ari kabeh bini saya kawewe khairon kana karusan. Lil ba'i ta'diyah ngobak tadiah aik baru tegese madep rajin kabeh wasiati kana wasiat kami pihina dia kabeh wa malu jeung rajin kami ya kalani wasiat kalawan ieu kalaunya nisanya warpaku jumi kawala sajen kabeh bihina ka nisa kabeh wah sanu gawe karusan kabeh asyiratuhunna ina ngarejengan ari kabeh pain wasiata sana wasiat bihina kabeh eta akadul wi kudu li doibihina karena lemahna ya kabeh wa ihtiyajihina jeung butuhna ya kabeh ilaman kajalma yakumun wada kerjama bi amrihina karena perkara kabeh wa finasbi dia baca nasab khairon lapor khairon wajhani ada dua wajah dan tetap baca nasab lapor khairon ada dua wajah adu masa si wajhani anausanyana wajhanyana ya khairon eta mafu istausu maful lapan istausu di mana ib'alu kara selamana ib'alu bihina ib'alu mikir kabeh bihina kabeh khairun karusan itu wasani wajah kedua eta maknahu manana eta khairun ta iqbalu wasiati Iqbalu madap anjeun wasiati maksud kami
waktu jeung nyumpul di kabeh khairon kana kalusan gitu bahwa ya khairon eta mansubun dipilih mahdud kunasab kuning dinasabkeun ku pilih buang Allah taala wala taqulu salasata intahau khairolakum fa intahau alidali wa tau khairol fa inahuna awanu ay asyiratu indaku banyak terus ente hal kena terus dikola memang tuh tadi teh dicarioskeun ti kanjeng Nabi sallallahu kanjeng Nabi teh cenah nalika dina haji wada dina akhirna ajak Nabi sallallahu bahwa ke Jumat sangeusna malam kanjeng Nabi ka Allah bersama ka Allah itu turun kanjeng Nabi ka hadirin bahasana ala eling arenya kabeh areling kaum kami kana pagawai timpakeun kanjeng kabeh maka wasiat dari kabeh bini saya kaya harga kalusan baik wasiat dari kabeh kana kalusan amo tadiah tersa ikbalu madap kanjeng kabeh wasiati pihina kana wasiat pina kabeh Negara kabeh kaya tawewe warpaku jeung magawe kaulas pina kaya kabeh wah ihsanu asyiratuhuna gawe kalusan kaya kabeh paina wasiat asana wasiat pina kaya kabeh leuwih kudu karana lemahna kaya kabeh jeung leuwih butuh kaya kabeh kajawan ngadegkeun kana perkara kaya kabeh tetap biasana sabheron teh wajah salah sayidina maf'ul istausu karena makna ibalu bihina khairon bukan dua maknana ibalu wasiati waktu khairon eta bahwa mansubun bil ma'ruf dawana ta'ala wa taqulu ulah rek nyarita dari kabeh sasata kana tilu intahau tegasna nutugkeun atawa meyakeun kemampuan aranjeun kabeh khairul lakum kana kalusan ke aranjeun kabeh tegasna meyakeun kemampuan tina kabeh waktu ngumpul kabeh ora kalusan fa inahuna sanya fa inamahuna aing pasina are kabeh teh tawanun awanun teh boyongan tahanan gitu. Aya asyirut untuk setahanan indakum mual kabeh. Ada seolah nuian tahanan. Lamun arenya kabeh teu ngerahkeun kawe ka seteka pola gawe kalusan bahaya itu pantahan. Letak awe kudu turut wajib ka salaki temeng para tinaturan. Kudu siap bebas sangsara tapi lelaki jangan menyangsarai wanita. Wanita harus turut walaupun di bawah sangsara. Tapi lelaki jangan sekalipun menyangsarai awewe. Siap udah katanya di bawah rumah itu. Bebas sangsara siap menyangsarai tapi lelaki ulah coba menyangsara awewe. Seteka pola dulu. Usahakeun termasuk laki dewasa teh tanggung jawab tapi sekemampuan usaha tehnya sekemampuan harus kemampuan teh seteka poin jaga kemampuan tapi pada akhirnya mampan Allah nampukeun geus rasa-rasa gitu pawan lawan awan teh minune ngawanun amuk sori kasrakeun dan jamu ania anibatunya Waya ari pawanun teh tapi sigoting mutal jumus sikat mutal jumus isba wajin adilan anis bimari patin roki wajin uzmatan pawasku kod kamula mutal jumus berarti ada termasuk nate bermun sorry
sorry. Wa nama kira bisa ditakan di berarti kawe ani batu pada batu liana pada batu neta mah busatun dibui kal asiru seperti boyongan indah jauji mengusap. Wapila pinahuna ai tetep lapan pinahuna eta awarun tatarannya ngerti ngorok jamu ariyatin baina rajula sana laki akhduhuna ala laki kabeh bi amanatilah karena amanat Allah Subhanahu wa taala awet amanat di Allah titipan pamajikan titipan laisa tamlikuna minhum syai'an ghairu ila an tabayyana bi fahisatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhuna fil madoji. Lesan taya esan untuk sekali tingkah tetap likuna ngamilik. Ya WKB minhum ti lalaki KB sean kerja para dalik salentino salenti kalusan. Air hadir sekalusan ila ayat tabayana ingkuru nyumponan. Ya angin nyumponan ibro kabeh bipasatin kalawan ila ayat tabayana angin nekani nyumponan tangunaan ay kabeh teh bisni kana kagorengan anu sujin tegas nusud nanti anu pertela anu dohir tegas dohir di ando arab sunan dohir naon imaratuhu amaratuhu pirang-pirang sirina ieu Pain paana maka megawe ya kabeh bi ando harus sunano hira kabeh anu sujud kanu suj pajuruhuna maka kudu ngajauhan istilah kita wewe pimadine dina tempat sare ai tajruhuna tersejauhan kawe kabeh pil pirosin amparan di tempat sare wat ruku maju di KB manujiina di tempat sare aya naoma terse sare mahuna sarta KB wadari kau eta hadari kau eta tal hajiru mareheng tapi jauhan dagoya talahu teu sapang atau lauk eta alaki dia anu kerasa eta jauh dihajati solima karena butuh kaberesan awewe pamataran tasli semang-semang santet patut beres ieu imroah tapi jaujat pahjuru mangka ngajauhan deui patut tetep bain balago sana nepis dina setahun pamato salat semang-semang beres yo imroah tanapi jaujat para jahajaro ulah rek ngajauhan deui Wahida badin ulama Wayatul hijri sahun ai pangatogan ngajo teh sawi sebulan saparatosna tadi diceruskeun lapatna secara bahasan teu aya
kalakuan jeung tingkah nu ngamilik ka eta awewe minum ti laki kana perkara sarian ti kalusan angin lamun keuna ka eta we teh kagorengan seperti usus anu pertela surah luhir ciri-cirina imaratuhu ciri-cirina nu suci ciri-cirina ngabangkang eta we pain paal nama kalamun migawe eta awewe tegesan luhir kawe nusut ngabangkang teh apa juruhuna maka kudu ngajauhan ya lalaki pesalakina ka eta pamajikanna ilmu itu pasare tegesan ngajauhan dina amparan watruku jeung kudu ngajauhan anjeun kabeh dina tempat sarena awewe tegesan dina anu sarema sarta we taya hanya jarut teh sakatok-katokna kalaki ngajauhan awewe di mana keur nusud ta eta teh sabutuhna keur kaberesan sabutuhna supaya nepi ka cager nusudna lain bersemata-mata di jauhan teh perlu jauh wong berjudi talaku daerah lagi mah ngajauhan pangwara jauhannya kerjanya wayahna cicingnya aya mereka meretakan di kamar itu lain namanya dari bukan anjeun teh ngabangkang begitunya pisah ranjang dari kamar kedua besok hiji mah teh kecuali biasa misahnya biasa misah apa saware nama tapi pada sok hiji ternyata orang teh ngabangkang usulnya usulnya itu ngabangkang siksa paling mapan itu wajib napakah kena ngabangkang maka pajuruna sok jauhan pisahan yang sarau teh penyebaran dewa mikir tidak masyarakat masa suami sendiri pura-pura gereja itu tuh nggak salah kira ada gereja kiri sebelum membantu kemana gitu supaya mikir bahwa anjena rasa ditinggal masalah kina jadi pajuruna teh pangwarah eta ngajauhan teh tetep pikeun ka lila upamana sanajan pikeun ka ayat satahunan di mana-mana beres di mana-mana beres entah mau deui mane teh sapali badulu ka mama cenah itu ka sabulan udah teh sapal situ ribuhuna dorban keur mubarihin wa huwa alati layuk siru udman wala sinu udwan dorban keur sadidin padalika ala yarjihuna bil hajar paid atau nakum para tabgao alihina sabila wadribuhuna neungeul ane kabeh laki ka pamajikan dorban kalawan neungeul temenan gue beureun tapi luar matak bareuh wa wali dorban di teh alati layuk siru ulah matak pecahkeun ieu teungeulan teh udeman kana tulangna wala siru jeung ulah nu rek ngagorengkeun ulah kana gahotana dorban geus sadidin neungeul urang tarik teuing wadalika ari kayan dorban geureun teh illam yarjihina lamun teu matak balik eta bi hajratin pun hajron ku pangjauhan urang pangwar urang tadi efek teungel pamajikan teh lamun ayeuna kaayaan pamajikan urang ngabangkangnya tapi neungeulna ulah matak pareuh malahan teungeulan teh nusorna tarik tapi teu matak kiri ngan reuas di babukna hiji ku cacapito cepret jeger ku capet kalau jepret nah suara tarik dengan arah ketawin atak kadok begedor goblok suara tarik tapi tempat nyeri dari mana deh tapi rewas kalau babuk nanti gitu gedebong suara tarik teh ulah pek meunang tapi da ai ke zaman ayeuna mah ai istilah nangora perlindungan wanita apa sebenarnya mun ayeuna dengan TKRT sih.
Akhirnya mau dipermasalah, kemudian dilaporkan dia mabuk ke pembajikan doa jadi masalah. Padahal ayat aturan syara itu. Nengeuna teu modal di kadang ngawarah nengeuna teh gitu. Ulah nu matak pecah tulang, ulah nu matak goreng kana otak. Teu euna ulah tarik teuing da penting ukur ngawarah gitu. Paila merjina maka lamun teu balik deui bil hajron. Ku hijron. Paina tonakum maka lamun turun deui ka kabeh pieu perkaya rudu. Yurodu anu balik deui an inhuna teh kabeh pala tabu ulah berdiri kabeh eta tubuh merdi deui alih kabeh sabina perjalanan seperti tadi. Ayat terikon tegese perjalanan ila durbihina kana ngeunah kabeh duluman berdiri. Waj'alu kudu ngajeng kabeh kana perkara kana perkara nuna teh kabeh KNK alam yakun seperti lamun ayat ieu perkara. Perintah iba maka tobat min dari dosa kamalan. Kalau dosa teu beres zaman teu buka dosa. Alailing aetan bau tegeseling analakum saturan tepkalnya kabeh alanisaikum mereka pira-pira awe kabeh hakon aya hak. Wanisaikum tapai kabeh alaikum malakal kabeh hakon ari hak pahakokum ayat ari kabeh alihina nu madarat kare kabeh alayutina jeung kudu ulah nincakeun aya kabeh pirosakum kana amparan kabeh minta rohuna dina ngewaeun ari kabeh eta jaman walayadana jeung teu ngidinan ya we kabeh pibutikum di imah pirang-pirang yang kabeh liman kajawan takruna nu ngewaeun liman kajawan takruna nu ngewaeun anu boleh kada jaman alani maka hunari hak kabeh alaikum nu madatan kabeh antasan kabeh kausan kabeh elehina kabeh pibuki kiswatihina dina pakaian awe kabeh wato amihina jeung pirang-pirang kadaharan awe kabeh warwiyah ada hadis Tirmidzi Ibnu Majah. Alailing analakum satapanya kabeh anisaikum kapirang kabeh hakon aya wa nisaikum jeung teu kabeh mereka kabeh alaikum mereka kabeh hakon ari hak pakokum mereka kabeh alaito alayuto ina ulah rek nincakeun awe kana amparan ka jaman nu ngewaeun ari kata jalma nu ngewaeun eta salaki kata jalma ulah ngidinan deui awewe ka imah aranjeun kabeh ka jaman nu ngewaeun aranjeun kabeh ka eta jaman ala eling wa tuhuna rihakna awe kabeh nu moal karajeun kudu karusan aranjeun kabeh kata dina pakaian jeung dina kadaharan ya ada hadis at-Tirmidzi wa qala bisawab wah geus kumpana unutan moal